naon atuh abi diuploadkeun namun jodoh. Ya Allah, hamba meminta terbaik untuk kami berdua. Di mamanya si Indunya. Assalamualaikum. Sampurasun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Rampes. Beng. Rulin, Du. Eta caya naon di panon? Arisia Surya. Ngaran-ngaran di mata. Cai mata. Macam kalapa. Tapi heueuh du, sia ceurik bari make samping geuningan. Bagi can garing eta mah. Goblok tuh disangka aing karakter si Sunda atuh meureun. Geuna atuh do di Sundatan dieu ge lumuk menang duit deui. Uras meureun 2 kali mah atuh. Aing mah. Du. Surang ulin ah. Kadang yang ngebakang dah. Ayo, aing kedeung nya aing salin heula. Oh, ilok beng. Nah itu ya, barang ilu ah. Neng. Neng. Neng Fatimah. Nya mohon, Pak. Sanes. Bapak teh meureun bari naros ka Neng. Da meureun Neng teh putri bapak hiji-hijina. Katami da geuningan ayeuna mah tos seueur anu dongkap ka bapak teh. Meureun naroskeun kitu meureun nya ka Neng. Dan dawisna meureun adadang, apiji anu bade miharep ka Neng teh. Tah meureun ayeuna mah bapak naros ka Neng. Neng bade milih mana gitu. Hapunten, Pak. Neng can tiasa ngajawab ayeuna. Neng masih bingung, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya itu, Pak. Duh, atuh Neng, bapak ge teu terang kitu saha-saha mah. Udah, Pak, bade ditinggalin heula nya. Bu RT, bade naon, Bu? Neng Fatimah, Pak Ustadna aya teu? Bu RT bade nagih uang PBB. Naon PBB teh, Bu RT? PBB teh pernah baper tapi belum bersatu. Neng Fatimah ini teu apal. Oh, gitu. Nya kadapa tuh nya, Bu? Neng bade ka babaheula. Pak, itu Bu RT bade nyumbang sumbangan pajak bumi cenah. Oh nyatuh Neng. Yalah anjing nya. Carioskeun ka Bu RT na. Gawis pajak bumi mah. Oh, nya tuh Pak, bade dicarioskeun heula nya ka Bu RT na. Bu, saur Bapak encisna enjing cenah. Oh, entos atuh Neng, kayak enjing, Bu RT kesini lagi nya. Oh, nya Bu, Waalaikumsalam. Pak, Neng izin bade among heula nya. Oh nyatuh Neng. Mangga pada mangga mah da bapak ge meureunna bade ka kebon. Ayeuna teh nya. Aduh, alhamdulillah euy. Salila 3 tahun ngarantau. Ningakeun gunung anu sakitu endahna. Ningakeun keluarga anu sakitu nyangeunana da. Sabab aing teh goblok duit, balangsat ngopet. Anjing. Ieu pakaian saako aing ajak-ajak gerah. Kalangan we jalan jadi teh leumpang lah. Sejauh di wae goblok teh. Halo. Ka dieu. Teu nyaho. Aya jelema di dieu sakit gede na dirinya menit teu leugisan. Ai sugan teh tihul aing ah. Ngagoler si jalan di imah ka goler mah.
Iya jelema teh nyakola teh ya. Kan lah kadang. Di mana-mana ge ngagoler mah di sisi jalan, mun di tengah jalan mah tuh aing kageleng mobil ke modar anjing. Alhamdulillah tuh mang orang berarti tahlilan meureun menang emi. Nu kieu ya jelema kurang tetekon teh ya. Di mana-mana ge tahlilanna urang kudu ikhlas anjing. Aing bari mabok-mabok ge pernah ngaji baheula di ustad itu tuh. Naon teh bari mabok ge demi Allah anjing aing mah sadar. Pokokna mah kudu sadar ulah sama kabalinger pinter ge loba kabalingerna mending kene aing mabok tapi sadar awak anjing. Itu kayaknya Fatima deh. Aku susul aja. Fatima mau kemana? Bade Among, Pit. Oh mau main? Ya udah aku ikut ya. Aku juga lagi gak ada teman nih. Yuk Fatima. Iya ayo. Anjir awewe geulis euy. Bismillahirrahmanirrahim. Asihan aing sunukeun sir gadung coba daek ciri-ciri nu ngariung siga bedul nu ngada siga monyet nganglas asih pan awakeun. Dah poho anjing keur mabok ieu mah. Bubur sumsum makan itik. Itiknya belum matang. Assalamualaikum neng cantik dari abang ganteng. Waalaikumsalam. Ini apaan sih? Gak jelas banget. Udah muka pas-pasan hidup lagi. Ih nggak boleh gitu, Fit. Buset neng. Luas gitu atau nyarios teh mesti dipelet. Wah sujud sih. Pelet. Pelet buat yang ikan ya, Fatimah? Duh, Fit. Dipayunnya. Assalamualaikum. Nuhun, mangga. Waalaikumsalam. Awas ku aing. Awetan pernek duit pelet ku aing. Ngudag ka aing dah salah anjing. Teh eta nu jadi mah geulis euy. Aing idola pisan bogok lah sebenarnya anjing.